Hujan masih kena ngagayar di langit sumber sarisapan. Puguh dirasakeun teh, beukila jadi ngadon beuki gede. Katambah sora guludug jeung kingkilaban pating jorelat di langit anu poe katutup ku awan hideung. Sora cai kamalir di sisi jalan, alatan hujan, atrak kadenge ku kuring. Malahan jadi batur kuring peuting harita. Waktu nunjukkeun geus jam 10 peuting. Tapi kuring masih kena cenekul di hiji saung, can bisa balik alatan kapegat hujan. Ngaran kuring Romi Ramdhani, biasa digero nama Omi. Padumukan kuring nyaeta dikira condong Bandung. Kejadian saacana kunaon kuring aya di hiji saung kapegat hujan nyaeta mangrupakeun hiji pangalaman pikasieun anu kungsi ke alaman ku kuring dina waktu sataun ka tukang. Nya anu ku kuring rek dicaritakeun. Harita dina mangsa tahun 2022. Waktu kuring bobogohan jeung salah saurang awewe urang Ciparai. Ngaran kabogoh kuring nyaeta Karin. Tapi dina sapopoe mah kuring sok ngagero manehna teh kakak. Lumayan lila kuring bobogohan jeung manehna. Kurang leuwih aya kana 2 tahunna. Tapi sok sanajan kuring geus 2 tahun mapait asih jeung manehna, kuring langka panggih. Alatan kasibukan ku pagawean sewang-sewangan. Katambah jarak anu lumayan jauh. Sakapeung dina nandangan rasa kasono kanu jadi kabogoh. Kuring jeung manehna kudu neang waktu anu pareng. Nyaeta lamun dina waktu anu babarengan keur pada libur digawe. Dina ngajalanan mapait asih kuring jeung kabogoh kuring. Lolobana ukur ngaliwatan telepon jeung ngobrol dina WhatsApp. Malahan kungsi geus sabulan kuring teu bisa panggih. Kusabab pada sibuk digawe. Nepikeun dina hiji mangsa poe Sabtu beurang kuring ngobrol dina telepon jeung manehna. Assalamualaikum Neng, kumaha damang? Waalaikumsalam, alhamdulillah damang A. Neng kakak nuju libur teu ayeuna? Muhun A, kaleresan Neng ge nuju libur. Tos sasasi urang teu pendak, meni asa sono kieu. Kumaha lamun kewengi urang pendakan? Ya sakantenan malam mingguan weh, mumpung nuju libur. Muhun, ayo atuh A. Kami Neng oge sono pisan ka AA. Urang pendakan we di alun-alun Ciparai, kewenginya. Kumargi di bumi nuju teu aya sasaha A. Nyeraos ku tatangki lamun AA amang ka bumi nuju teu aya sasaha mah. Oh gitu, mun atuh Neng. Kayak orang pendakana di alun-alun Ciparai wae nya. Siga anu geus diobrolkeun basa dina telepon, kuring jeung manehna janjian di alun-alun Ciparai Sabtu peuting. Bunga anu kacida rasaan kuring waktu harita. Kusabab kuring bakal panggih jeung anu jadi kabogoh anu geus lila teu panggih. Teu karasa
waktu geus asup wanci magrib. Saberesna kuring salat magrib, nya kuring siap-siap jang panggihan jeung anu jadi kabogoh kuring tea. Kuring indit ti imah make motor. Ti kiara condong nyokot jalan arah kadayeuh kolot jeung bale endah. Teu butuh waktu lila jang kuring tepi ke tempat anu dituju, nyaeta alun-alun Ciparai. Harita karasana rame pisan di alun-alun teh. Nyapedah kebenaran malam minggu meureun. Satepina di alun-alun Ciparai, kuring nungguan neng kakak anu kebenaran can tepi ke tempat anu dijangjikeun. Bari diuk dina luhur jok motor anu geus diparkirkeun di sisi jalan, teu poho kuring bari mukaan HP. Keur nempoan bisi aya WA ti kabogoh kuring. Ngabejaan geus nepi mana atawa janjian di palebah manana. Naon anu dianti-anti sarila sabulan ka tukang, tungtungna datang oge. Neng kakak geus aya di hareupeun kuring. Teu diengkekeun deui. Nya kuring neang tempat tiuk anu aya di alun Ciparai. Maksud ngarah jongjon dina ngobrolna. Sakabeh kasono harita mah budal. Uplek ngobrol sabari heureuy ngaler ngidul. Saking sonona kaneng kakak, teu karasa kuring geus lumayan rada lila ngobrol jeung manehna. Beuteung karasa lapar. Kuring duaan neangan tempat jajan anu teu jauh ti dinya. Katambah pamikir kuring, piraku malam mingguan jeung kabogoh teu jajan-jajan acan. Nya kuring asup ka hiji tempat angkringan anu masih aya di daerah alun-alun Ciparai. Beuting eta mah kuring bener-bener numplekeun perhatian jeung waktu kuring keur neng kakak. Teu karasa waktu geus beuki peuting. Wanci peuting geus nunjukeun jam 8 leuwih. Nya geus waktuna kuring balik. Kuring melang, bisi kapeutingan teuing di jalana. Nya harita keneh kuring papisahan jeung kabogoh kuring. Sanggeus kuring pamit, kuring indi teh eta patempatan keur muru balik ka imah. Jalan anu dipake balik teu sarua jeung jalan basa keur inditkeun. Harita kuring nyokot jalan ka Katuhu. Di Ciparai nyokot ke arah Sapan. Dina sapanjang jalan kuring tertarik teuing mau motorna. Kaayaan jalan masih keneh rame ku kendaraan anu lalar liwat. Kenca Katuhu masih katempo imah-imah nu aya di sisi jalan. Nepikeun ka asup ka daerah Sapan, kuring geus asup ka jalan anu kenca Katuhuna ngeplak sawah lega pisan. Jalan mimiti sepi. Jeung tepati caang teuing lampu penerangan jalanna. Tapi kuring teu ngeureunkeun motor. Keur ngajugjuk tempat pangbalikan kuring.
Bekilila keayaan jalan beki karasa sepi pisan. Di satengahing jalan di langit katempok kilaban ting jorelat. Malahan suara guludug oge kadenge ku kuring. Nempok kaayaan siga kitu nya kuring rada narikan gas dina mawa motorna. Pamikir kuring sieun kahujanan di jalan. Teu salah pamikiran kuring. Teu lila ti harita hujan turun. Sok sanajan ukur girimis tapi lila-lila mah karasa baseuh kana baju jeung awak. Kuring bari luak dia ka kenca jeung ka katuhu dina ngajalankeun motorna. Maksud rek neangan sugan aya tempat yang pangiuhan kuring. Teu jauh ti tempat eta katempo ku kuring aya hiji saung anu katinggalina mah siga pos jang ngaronda. Nya kuring ngeureunkeun motor kuring pas hareupeun eta saung. Tuluy kuring gura-giru asup ka jero eta saung sangkan awak kuring teu jibruk teuing alatan kahujanan. Motor ku kuring diparkir hareupeun eta saung. Sok sanajan motor kuring kahujanan, nu penting kuring salamet teu kahujanan dina peuting eta. Antugna kuring cicing ngiuhan di atas saung. Bari rada karasa tiris awak kuring alatan baraseuh. Kuring nempoan kaayaan sakeliwak eta tempat. Masih keneh kenca katuhuna dikurilingan ku sawah anu ngeplak. HP ku kuring dikeluarkeun tinu saku jaket. Waktu geus nunjukkeun jam 10 leuwih. Kuring penasaran. Aya di daerah mana kuring cicing iuhan teh? Nya kuring bari ngoprek HP. Kuring muka Google Maps. Maksud hayang apal geus nepi mana lalampahan kuring harita. Sing horeng kuring aya di lembur sumber sari sapan. Geus apal kuring aya di mana mah. Hate kuring saeutik rada ngemplong. Kusabab geus asup ka lembur sumber sari mah geus mimiti bakal loba padumukan imah-imah warga di lembur eta. Moal wilayah anu ngeplak ku sawah hungkul. Jeung pastina kendaraan anu lalar liwat ge bakal rame deui. Teu siga tempat anu hara-haraeun anu diliwatan ku kuring. Bekilila hujan teh lain beuki ngaleutikan. Justru beuki ngagedean ka tempona teh. Sigana kuring bakal leuwih lila cicing iuhan di eta saung. Tambah kesel nya kuring main games anu aya dina HP. Bari teu poho kuring ngaroko keur ngaleungitkeun ka tiris. Teu karasa geus beak 4 batang rokok anu diduru ku kuring teh. Tapi hujan can raat keneh wae. Dina sajeroning keur kaayaan kuring main games. Kabogoh kuring nelepon. Terus dugi mana? Ning hariwang ka Aa. Aan nembe dugi ka daerah sapa neng? Kehujanan. Yuk ge,
nuju ngiuhan heula. Hujan ageng pisan Neng. Oh, nya atuh, hati-hati nya A. Lamun tos raat, enggal-enggal uih nya A. Muhun atuh Neng. Etos raat mah age enggal-enggal uih. Waktu kuring keur nelepon kitu, HP kuring ujug-ujug parem. Sing horeng baterena beak. Sigana alatan dipake main games ku kuring. Neng kakak nelepon. Manehna ngarasa hariwangeun ka kuring. Tapi sanggeus dijelaskeun mah nya manehna teu hariwang teuing. Ngan anu jadi kakesel keur kuring, peuting eta kuring aya di hiji saung anu mana lalampahan kuring panjang keneh. Dina muru balik ka imah. Katambah HP parem alatan beak baterai. Kaayaan beuki peuting. Hawa karasa tiris pisan. Hujan masih keneh ngageuyer eta tempat. Nya kuring teu karasa gogoleran nungguan hujan raat. Anu tungtung nama kasarean di atas saung. Kuring kahudangkeun ku suara jalma anu ngahaja ngahudangkeun kuring. Manehna ngahudangkeun kuring ku sabab eta saung rek dipake jang ngaronda peuting. Kuring bari rada lulunggu nanya jam ka eta jalma. Sing horeng harita geus jam 11:30 peuting. Kuring rada reuwas ngadenge beja yen waktu geus asup ka tengah peuting. Manehna oge siga nu heran nempo kuring bisa kasarean di eta tempat. Sanggeus kuring ngajelaskeun naon anu jadi alasan kuring kasarean di eta saung, nya manehna oge surti. Harita kaayaan hujan oge geus eureun. Teu dingkekeun deui. Kuring geuwat-geuwat nuluykeun deui lalampahan kuring dina muru balik. Motor anu tadi diparkirkeun hareupeun saung ditumpakan ku kuring anu satuluyna dihurungkeun. Sanggeus pamit ka eta jalma, kuring mimiti ngagas motor indit ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan jalan geus bener-bener karasa sepi pisan. Jalan anu katempo baseuh sesa hujan jadi saksi kuring harita dina ngajalankeun motor. Can lila kuring ninggalkeun tempat anu dipake ngiuhan tadi. Kuring ngarasakeun siga aya anu beda. Motor kuring karasana motor kuring jadi siga anu rada berat. Malahan karasana teh siga anu gigi began. Kuring mau motor ka sisi jalan anu satuluyna ngeureunkeun eta motor. Maksud rek mariksa bisi ban motor kuring kempes atawa bocor. Tapi barangku kuring dipariksa, motor kuring teu nanaon. Tapi nah basa keur dijalankeun karasana jadi asa berat. Sanggeus nyaho teu kunanaon mah nya kuring nuluykeun deui lalampahan kuring. Motor ku kuring digas deui.
Lembur sumber sari geus kaliwatan ku kuring. Malahan harita kuring geus asup ke jalan raya Sapan. Sajeroning keur anteng mawa motor. Selengseng kaambe ku kuring. Seungit kembang malati. Karasana pageuh pisan kana irung kuring. Pamikir kuring, meureun kuring ngaliwatan tempat anu aya tangkal kembang malati. Komode geus kahujanan mah, seungitna bakal leuwih ka angse. Tapi sanggeus sababarah lila, eta seungit teh teu leungit-leungit. Padahal cek rarasaan, kuring geus rada jauh ninggalkeun tempat di mana mimiti kaangseuna kembang malati. Harita kuring ungas-ingus, pacampur jeung heran. Nah eta seungit teh teu leungit-leungit. Tapi ku kuring teu pati dipikiran harita mah. Kuring anteng ngajalankeun motor. Ngan beuki lila asa beuki aneh. Tetempoan kuring siga aya anu ngahalangan. Ketempona siga aya anu ririaban saluhureun helm kuring. Ku kuring rada disinglarkeun naon anu ririaban teh. Jeung dak dumadak, tak kuring karasa asa rada berat. Pamikir anu ririaban teh bisi dahan tangkal anu kaparengan murag ninggang kana helm kuring. Tapi sanggeus ku kuring disinglarkeun teh, eta nu ririaban teh daek leungit. Nya kuring jadi penasaran. Sajeroning bari ngajalankeun motor, panon kuring merhatikeun naon anu ririaban saluhureun helm kuring. Basa ditelek-telek. Hah? Nah siga buuk. Sangkan mastikeun naon anu jadi pikiran kuring. Eta anu ririaban siga buuk teh dicepeng ku kuring. Anu satuluyna rada ditarik ke hareup. Barang ditarik, karasana eta buuk teh berat pisan. Kuring beuki panasaran. Anu harita keneh kuring nyakalikeun malikeun sirah ka tukang. Maksud rek nempon naon anu matak berat teh. Barang ditempok ka satukangeun kuring. Hah! Kuring reuas kacida. Sing horeng ditukangeun kuring. Kasampak aya hiji awewe anu teuing ti mana datangna. Gadona diantelkeun kana tak kuring. Buukna ririaban alatan katebak angin. Eta awewe beungeutna pias pisan, siga anu wegetihan. Panona ngelemeng hideung, siga anu deklok ka jero. Teteupana seukeut ka hareup. Nempok kayaan siga kitu, kuring ngoceak bari dibuleun ku rasa kasieun anu kacida.
Bakating kurewasna ku kejadian eta. Kuring dak dumadak jadi teu bisa merhatikeun jalan. Harita keneh stang motor dibantingkeun ka kenca bari dina kayaan keur tarik. Anu antugna kuring cilaka alatan nabrak tembok sisi jalan. Motor kuring oge nepikeun ka ruksak. Harita kuring labuh dina eta motor. Nepikeun ka kuring teu sadar deui. Ngagoler sisi jalan. Kuring kapaehan. Sadar deui, kuring geus pada ngagotong ka imah anu teu jauh ti tempat kuring cilaka. Geus loba warga anu ngariung kuring harita. Bari dibere cai nginum, nya kuring ditanya, kunaon nepi ka bisa cilaka sarupaning kitu. Nya kuring nyaritakeun sakabeh pangalaman kuring penting harita. Ti mimiti kuring kahujanan di jalan, nepikeun ka kuring kasarean di hiji saung anu aya di lembur Sumbersari. Sanggeus dijelaskeun sarupaning kitu, harita kuring dicarek balik. Malahan kuring dititah meuting di eta imah. Pajarkeun teh hariwang bisi aya nanaon deui di jalan anu tumiba ka kuring. Salianti kuring karek menang musibah cilaka, kaayaan geus peuting pisan. Malahan salah sahiji jalma anu ngariung kuring katempo siga aya anu jajampean ngajampean kuring. Nya kuring oge nurut kana naon anu dipentak warga. Peuting eta kuring milu mondok di eta imah salah sahiji warga. Ngan basa kuring kersare, kuring ngimpi didatangan ku salah saurang awewe geulis. Basa kuring kersare di saung eta, dina impian eta awewe minta tulung ka kuring. Manehna minta diajak indit ku kuring, alatan manehna embung dikawinkeun. Pugu harita dina impian kasampak satukangeun eta awewe. Loba jelema anu ngudag-gudag eta awewe bari make papakean hajatan kawin. Eta awewe lumpat ningkahan jelema anu keur pada ngudag. Anu satuluina eta awewe mergasa diri sorangan ku cara luncat ka walungan. Kuring kahudangkeun ku sora adzan subuh di masjid anu teu jauh ti eta imah. Nya sanggeus kuring hudang ngalaksanakeun salat subuh mah, teu poho kuring ngaduakeun eta awewe anu kuring teu nyaho saha eta awewe teh. Anu satuluina kuring pamit balik anu boga eta imah.